Ulang wae aneh. Untung kemarinnya kejadian balik gitu. Masih ditangtanyungan ku Allah, Gusti Allah ya Allah. Itu buah teh anu madok cenah mah teh. Ngagorogotan gitu. Ieu mah. Buah batur deh. Selama ya. Mbak Sirem, punten nya. Sirem. Yang salah kadang. Sirem euy. Astagfirullahaladzim. Mana naon gituan? Jadi artis? Astagfirullahaladzim. Di dia. Weh, dia. Aku naon eta? Aku naon heula? Inggris. Asal goreng kieu. Goreng. Halo. Halo, ketemu di mana ya? Halo, sama. Orang bisa sanggeng mah. Gandeng ah. Gandeng mana? Gua baru mana? Ya. Baru mana? Baru mana enggak dia bebet kan we. Untung ada batur. Susah. Dah. Itu nyanyi wae. Kan nyanyi. Mana teh musuh aing jadi kan iluan salah karaokean hirup keneh. Mana boga adik? Saha? Ngaranna teh si saha kemarin teh di Cekawa teh ambrok teh. Poho deui deh. Si Duralek. Ngalek. Naon cenah cik teh? Pijakeun cenah itu gitu dah emang cenah di lanjut kurang mah digong. Mana lah sombong atuh. Sombong urang-urang ieu. Tah ieu mah batur ieu. Kadang ngaku-ngaku dieu. Mana? Empang. Mumpun orang ya ge. Bohong Yang di mana? TKW di dieu. Hah? TKW di dieu. Entong di rumah enggak. Lamarana? Can ente lamaran naon. Gawe Pas itu mah ke lamaran langsung kerja ka tukang boga mah. Gajina gede. Berapa? Mau dipecit gede gajina. Masa pojok kumaha? Bapak dipecit gajina gede. Pami muah. Ngomong. Ada kan account di dia. Pencet Bapak. Ulah tuh. Iya, Bapak kuno ID di dia wae deui. Sok. Hanya Ngara wong wae di Tanah Batu di teh. ya, bani teh geus balikeun ku cekal itu ka dieu langsung. Dari saung bosan euy, jenuh suntuk. Kemarin ngara wong we. Bisa sabaraha ieu? Kitu mah saudara pesan Import di mana? import. Import. Import mau kabeli. Mau miskin mau kabeli. Gusu yang mau kabeli kumaha angger kitu. Enggak tem teh. Boga. ATM mah boga bahwa teh nganana geus leungit. Itu loba euy. Yang teh teh kertas hukum. $10. Mana $10? Gua mau mobil teh. Mau kabeli. Kenaon di dieu nya teh. Tuh ngara wong di Tanah Batu aing mah. Aneh si Kang Karate. Orangnya. Mananya? Orang mana? Woi. Ditanya tuh belang-belong juga. Itu yang lagu dia halus. Lagu naon? Cek. The Bluetooth Cuk. Bapak nyanyi. Tutup ya. Oh, bapak nyanyi. Cek. The Bluetooth device Cucut is Maya. connected successfully. Lo. Cek. Nah, misalnya. Oke nya naon? Cek. Halo. Lah ini kunaha di dia mah. Buat jam pemerintahnya. Kurang teh dia ngarete lah. Bo. Orang ieu kumaha ieu teh rete ke wae. Pijakeun tok pemerintah bro ya. Oh, Hah? apa mana tadi dia? Mana tau ngomong-ngomongarnya. Mana sok bocah bro enang jam jajan baco. Nah, Dia yuna di mana lu? baco. Ini pasti 2.000 perak. 2000 ge. Tunggu perak atau 10.000. Dia gaji kamari di. Bong 10.000. Dia juga mana teh? Anak bang mana kemarin? Nya hot ditinggalkeun orang. Ye, kunaon? Dia mana di tadi? Eta
Nah, nanti. Oh, lagi mana tuh pengamen enak? Iya Astagfirullahaladzim, pengamen Gusti. gaji kemari. Di mana? Leutik mah kudu teleutik ulah gede, mun jelema gede duitna gede. Gitu. Mana tuh? Rek di dia we. Nya di dewan kemari ya tuh, ha. Kemari enak. Nu terus haraya. Nyanggas nang. Kijong jon lah. Mana? Jadi bangsa sia. Enak jadi tukang ngamen nyaho itu hasil ngamen manehna ieu teh. Jadi lumayan oge aja. 2.000, 4.000 nya beli ke sebelah. Nya bala-bala meh kuna dia. Balangsak cil mata. Makana. Da jelema teh ulah. Astagfirullah. Aduh, nyatu. Astagfirullahaladzim. Kelak. Asa wau dina tampang muka nama. Jika anu ieu teh pakalis anu 5 minute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Kang? Di lembur di kampus. Lembur teh lembur ieu kene sarua gitu maksudna. Kampus rek balik. Kampus aya tak kampus eta? Heeh. Hah? Nah eta teh deket Kampus eta teh anu deung warung. Heeh. Wah, Lain eta mah tuh. oh nya mah warung. Material. Oh, material. Teu nyambung. Tuh deket warung. Teu nyambung. Material langsung ke kampus ke material. Masih. Maksudna Ieu teh anu kemarin Cibatu di dieu teh. Mana kabogona? Anu mantap ieu teh nu potongan si Dini. Kangkaranya, Kangkara ieu nu di saung teh mah di dieu heula. kang kiri meureun. Kang kiri, kangkara, ke kiri. Kiri mah ka dieu meureun. Asa amprok di mana nya? Di saung. Di saung ditu. Oh, heuh. Nah, Atuh poho. ye. Poho da geus lila atuh da. Terus aku mangkar ke barang minggu, seminggu ah. Oh, poho. Saminggu. Wih, keren kieu euy, mesti kampus ya teh. Heeh, karek Syukur balik. atuh maneh eta diteruskeun gitu ka kuliah. Nek bener kuliahna bener henteu gitu. Nya bener mangkat kumpul ke. Geus nepi ka mah naon we dagang tahu naon kitu. Wah, Gula kalau tahu lah tuh gawe pabrik. Entong percuma sih hari gak kuliah ge dapat kena pabrik-pabrik kene. Mau jadi artis mah. Tapi cocok sih ya, geus make kos kieu. Ieu jadi pemain band. Band kepret. Kok dikepret? Band kelakep, band kepret gitu biasanya kieu tah. Bener eta. Bener tuh, irah. Hah? Naonna? Henteu teh nah. Naon ieu lah. Kadieu naon tujuanna? Naon kumen-kumenan gitu. Tadi teh amplop jeung si Dini. Putus di sini. Kunaon? Hah? Ieu tuh nya. Sok. Karek carita we nya ieu Sok. basakan. Nah, sok carita. Wah, eueuh jelema ge. Habis aya. Eueuh. Ya. Jadi si Dini teh urang teh janjian yang di manehna ya. Janjian teh manehna malah alasan na kitu nya. Oh mah jeung laki sajen. Eta pertemanan maksudnya ketemuan gitu. Sing jelas atuh. Oh, maksudna ketemuan ya. Hayu cenah urang mangkat cenah kitu nya, nangkep kontennya. Dari situ teh malah teu bisa cenah. Nama teu bisa gawe cenah minggu hareup gitu ngomongna teh. Beda berarti eta mah. Pas aya nu nganyahoanan si Dini jeung lalaki sajen gitu tah. Oh, jadi kemata Kang. Nah, eta mah terserah lanjut, terserah eta mah terserah didinya da. Lanjut sa hubungan sorangan gitu nya abdi mah nya eta mah baheula lagi gitukeun sarua wae da kumaha sih eta mah kitu atakna. Pulsa di pulsaan kurang mah, Mang. Ka urang nih. Nya katungguan. Ke gawe mah. wah atuh rogeun Gitu. Itu tuh buah tuh loba tuh. Kang, lain jambu eta mah. buah jambu. Enggak buah, jambu tapi jambuan gitu. Oh, jambuan gitu. Terus kemana terusin dong. Kutu teh ngale kieuan si anjing keplak. Wih, kieu Kang. Tangkanya beak sagala kumaha teh. Oh, Kapan kali tak kayak gitu dia disaungi ngomong. Heuh, teu percaya. Makana gitu maksudna. Pulsa di pulsaan, Pulsa di busaan. Oh. Sangun di sanguan. Sangu mah. Oh sih, sangu. Ketan sih anu kos BAB teh di itu tuh. naon? BAB. BAB gitu. Oh, nanti kan berarti cebok sorangan gitu. Hah? Kumaha sih? Sida ieu golek. Sida golek si Akung. Atuh lanjut. Oh, maksudnya kan pulsa di pulsaan. Eta. Terus naon? Enggak, misalnya mitot. Akan gitu nya. Oh, katincak ieu. Wah, si Akang mah. Bisa we. Ayo sok. Cai. Angkat ya? Nah. Naon? Ya.
Kok saya cerita mungkin mutang ke dia. Oh deui we. Sok. Sampai mana tadi? Har. Aja bisa ceritanya sok. Nges cerita hungkul sok cerita naon. Heeh, beak segala-gala. Oh, biasa sagala ke sunaon deui. Biak naon biak sangu. Beak sangu. Kesanguan. Lain. Hah? Eta mah para ayam. Ngomong noh. Mulo sing jelas. Oh, beak pulsa di pulsaan. Iya. Terus hayang seblak pamilikeun Oh, itu boleh seblak beli seblak teh. Oh. Ini udah kanan tuh. Oh, ini matakan hari linding batur coba. Ah, soalnya. Enak kumaha enak. Masih kenal lanjut jeung sini nih. Ngeceng oh nyata. Ya. Jadi mun tiap ketemuan teh harese gitu. Kapan geus beda teh ya, geus buka lalaki saja ente teh. Geus makan atuh tong sampai cinta-cintaan kampus we nama kampus heula. Hah? Jadi Kiki karma mah nuturkeun Kang, keun antep bae antep. Saha karma teh? Karma teh karma mereka anu kosti. Karma we pun punya karma. Orang mana gitu? Har, lain orang mana karma? Misal percintaan nih karma misalkan sia-sia karma tebakan kayak bakal sia nyesel gitu. Oh, sebenarnya karma kara gitu kan. Hah? Jadi Lo nggak usah jauh. Karma yang karena kara jauh. oh. Jauh sing jelas ngomong teh sing jelas. Sebenarnya ngaran di Mana ya rumah. tembok saya kieu mau kalis. Nu kita teh apa tuh anu papinip. Iya nya pakai papinipnya. Lain. Pegang tangan tuh. Buru kedang bro. Bohong mah nyamar benernya. Si papinip teh si Riki teh. Lain. Geus sana mah. Kuliah heula eta mah. Dia akang nya motivasi akang bukan mah nasehatan, masukan kirim masukan. Geus tong mikir-mikir cinta. Tuh siap lah. Kampus heula eta mah. Masa depan akang teh masih kena panjang nya. Salam di mana ya? Di Cibatu. Di Cibatu salam sadayana kabeh suksesnya. Akang sing sukses ha. Oh. Kanam. Kade, Kang, kade di jalana bisa ngapung gitu. Mun ngapung mayana nangkel karena itu sok baku kino sok gitu aneh. Kang puna tuh. Nya teh meng kieu kumaha deui ka ditu pan aya. Ka terserah ka ditu tuh ka lempang we nya. Nah, didanglungkeun. Har. Orang bisa ngejual mana buka duit ke mawe usaha mah kemarin usaha di kebun itu yang ngacaukan si etoki itu enak di dia jelas gimana lah mana usaha mahalal atur nuhun pisan pasti beri umur panjang kejadian kemarin enak usaha ki beda tadi makan assalamualaikum waalaikumsalam aduh ayo naon Pak Sep aduh itu gaganas wae mah beda deui ayo naon teh Kang, goblok aing tipu Kang. hah kunaon Di gawe tadi gaji ku si Petot. kan kemarin geus ngomong nah jika ngomong gitu atuh Urang kan nu keur gawe teh. naon ya kurang ku akang ge datang mah di mana terserah ngaranna sih arek ampun apa Lauk di mana maraban ke mana serius nih? Hah? Itu lauk di mana maraban ke mana? Itu lauknya gitu. Dar. Mereka gede itu. Di Hampura teh Kang urang kamari malikeun. Campuran geus. Tapi nate di paling gendet teh pawat banget. Gitu aneh. Hanya pan hari Gusti Allah mah uninga gitu. Mana nu benar mana nu salah. Tong kitu-kitu. Untung, oke, geus panen karek kok bae gimana? Tapi orang mereka ditulangnya ke saung we. Nah, jagaan ieu we. Nah, Asum, ya beak we. Asum. asum naon? Teu Kang. Pokona mah jagaan ieu we pokona. Asum. Asum naon? Teu jelas asum. Anggas. Kang nyebarkeun bae tong. Entong atuh ke jeruk. Asum. Asum ih.
karena mandi asem. Geus kawarnya di Cikau orang ningali. Mandi heeh, Mandi. Itu hasem memang hasem mah gieu nya teh mandi. Ah iya. Eta bener teh mandi. Cuma asal-asal teh ka urang sorangan asam lah. Mangga dong saumuranya. Songit. Dah. Wewe teh salah. Balik ke sana. Balik ke sana. Balik satu orang teh. Ayo lah, balik. Nah, gitu. Balik kan? Ampun, udah mau nate. Mahal sih. Kotorkan kan. Tong. Itu. Nah, saung. Tidak mau saung lain. Enak gawe naon gitu. Ceuing. Kena bos. Tapi kunaon make jeung si Cewin Petot. Teuing urang gitu diajakan barudak. Kejelak. Ah balik ah. Nangis. Diampurannya. Nya, sampurang geus. Balik euy. Geus balik. Buka utang. Utang naon? Nah, nyangos berarti semoga. Ampun, udah kayak nanya. Tapi itu berarti hari abdi masih di mana? Pro dan kontra teh cenah naon kan formanya. Batur agel orang formal tetep ager. Apa nama Jang? Akang mah kemarin geus minta hampura aja bujang. Yes, kudu minta hampura deui. Di marana sarehat we. Panjang umurna, akak we si panjang umurna. Ah, asa mulai mah. Sore ongko. Sore.